bari diangguk kasuka gali Ibu Hajah Wiwin anu sayang Situ Pinu balong jero bebendon sareng bebendon penggani salira jual awit teh apa ngajul buang lantaran tigitu sora lepat saate diri abdi Ibu Usti anu bageus sayang Bapak Haji Deni anu mana sekedap kebayun Pak Haji teh anu mana sekedap kebayun Ari Pak Haji Deni sayang da anu mana sekedapan geningan kebayun Ibu Hajah Wiwin anu sayang anu mana ala Pak Haji kaluhur sekedap kabayun ala Pak Haji sayang ali hatur nuhun era hatur nuhun deui Pak Haji sayang dah hatur nuhun Pak Haji kaluhur heula aduh alaya wow Bu Haji mah hayang kaluhur heula ya mah alim hayang kaluhur heula Bu Haji atur nuhun pisan kaluhur atuh Bu Haji aya ucap eta parimasa Bu Hajah Wiwin sarung bantal lungguh cipruk seep sabut tangan hiji jerik malas gunalasan Bapak Iwan anu sayang kapayun heula ari Bapak Iwan dan mana Pak Iwan teh anu mana akaluhur heula Bapak aduh alah iya kaluhur heula Pak Iwan kaluhur heula nyarengan sim kuring alah hatur nuhun mudah-mudahan kagentasan deui Bapak Kepala Desa Jayagiri anu
sakedap kapayun heula ieu abdi hoyong tepang Bapak Kepala Desa anu sayang Bapak Ayi jenenganana Ari Bapak Ayi kapayun heula ieu abdi hoyong tepang Pak Ayi teh anu mana alah lami-lami teh Ari hatur nuhun hatur nuhun saha deui teh saha deui hatur nuhun Bapak Kapolsek manawi aya Bapak Kapolsek anu mana sakedap kapayun heula ieu abdi hoyong tepang Bapak Kapolsek anu ganteng sadunya anu masih muda keneh teh Ali hatur nuhun dah hatur nuhun Pak Dedi Ari Bapak Dedi da anu mana Pak Dedi teh nu mana teh ya ieu abdi hoyong tepang Pak Dedi teh anu mana Ari Bapak Dedi dan mana Ari sakedapan si mekuring hoyong patep Pak Dedi teu kaji diwakilan alim alim hoyong aduh mana alah anu mah ieu mah jigana teh Pak Ayina hoyong kapayun wae alah hatur nuhun datur nuhun salali wow wae salali wow wae masih aya keneh rupina Bapak Kepala Desa teh da anu mana ieu lagu Bangbong Hidang sakedap kapayun heula Bapak Kepala Desa anu sayang Ari Bapak Kepala Desa dan mana Ari ditilik mah aturun Bapak dah hatur nuhun ditilik digigir leutik di sawah di tukang lenjang aduh alah ieu datur nuhun masih aya keneh rupina asal ibu si sayang kapayun heula pusi manawi mangdesakeun bisa aya ucap eta paribasa sarung bantal mengguh cipruk seep sabu tangan hiji jerik balas guna langsan Bapak RW anu sayang abdina langsan nguping hujan tengah wangi di magang sorangan nguping hujan tengah wangi di magang sorangan Ari Bapak Wahyu dan mana Pak Wahyu anu mana Pak Wahyu teh geningan
jagung tepat kendang kulit mau dirawat uhoe mulu apunten anu kasuhun sim kuring sabarang aja kalangkungan lingkung seni SMK 45 Lembang haturkeun wilujeng wengi kanggo kasadayana mudah-mudahan aya dina ginanjal kalau wilujengan atur nuhun kana sakalulupi rezeki nu tos dipasikeun jongna tua salalanjung gek diuk asa teguling lempang asa lempang asa dangalong hatur nuhun pisan kana sagala rupi perhatosanana mohon mohon ieu teh sakantenan ya mangrupikeun supados kauning aku urang sadayana Bapak Haji Deni kali Ibu Hajah Wiwin ngayakeun tasyakur panginten ieu teh binik mah kanggo miladna Neng Fasya tanapi Neng Nur Afifah Fauziah Fasya anu ka 18 mudah-mudahan dina yuswa 18 ieu mana Neng Fasyana aya manawi oh teu damang mudah-mudahan ku urang sadayana urang doakeun ibu kali bapak ade-ade sadayana Neng Fasya tiasa janten jalmi atanapi putri anu solehah anu bakti anu taat kanu janten Ibu Rama janten kebanggaan sadayana oge didamangkeun ditebikeun tina sagala rupi panyawatna nya gitu panginten mohon rupina sakitu nu kapihatur ti sim kuring ngalangkungan lingkung seni SMK 45 Lembang hapunten tina samudaya kalepatan billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh